Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa silaturahmi deui ngalangkungan jomantaranya, ngalangkungan internet, ngalangkungan YouTube gitunya, spesifik nama gitu. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Kali deui teh eta pamugi saum Ramadan urang anu ayeuna sing dipaparing kakiatan nya dugikeun ka Idul Fitri mainten sekedap deui nembe setengah jalan panginten nya kirang langkungna gitu. Oge tekenat sim kuring miharep sagarupi ikhtiar urang sadayana sing aya dina ridho mantena, aya dina kalancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, dina dangat ayeuna sim kuring sejenaraskeun hanca carios karangan Bapak Aan Merdeka Permana nya, carios si Ginggi teh nya eta Senja Jatuh di Pajajaran. Dina buku kahijina kemelut di Istana Sri Bima atanapi kirang langkung terjemahan bebasna bancang pakewuh di Keraton Sri Bima penginten kirang langkung nah kitu. Nanging sateu acana tekendat sim kuringan nuhunkeun kasadayana anu parantos ngarojong kana ieu kanal anu parantos sindang ka ieu capruk radionet gitunya, anu parantos ngadangukeun dongeng-dongengna tanapi cariosna atur nuhun pisan. Kali deui teh eta anu parantos subscribe-na, anu parantos nge-like-na, ngabagikeun link videona oge anu nyerat komentarna atur nuhun pisan. Mangga supados teu nyangkolong teh kana waktos urang kawitan wae. Nanging sateu asana aya anu bade ngalangkung, mangga kapayun. Di Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Sok sia. Tunggu deui ku caraan leuwih tarik atuh boy. Lebih bertenaga Jang, lebih bertenaga semangat ayo. Plesur para wargi kaum dangu. Ayeuna Ginggi maju deui nyerang ku peureup kenca ku tanaga tilu parapatna. Hiup plug. Aduh eta dada kirang gaguna anu kabungkus ku baju bodas teh ukur payag saeutik. Bari Ginggi mah anger nyengir nyeri sok sanajan leungeun kencana geus dialiran ku tanaga inti. Ginggi penasaran, leketek manehna museurekeun tanaga intina dina leungeun katuwu sapinuhna. Corelat manehna nyebrut ka hareup. Ini kuat kitu euy. Geus dieusian tanaga inti tilu parapat euy. Ayeuna ku leungeun katuwu ya. 100% ya. 100% saya tenaga inti aing. Hiat. Kiu, celebet. Para wargi kaum dangu. Eta peureup nu geus dieusi tanaga inti sapinuhna teh nanggal kana dada kirang kaguna. Tapi hasilna kirang kaguna ukur kadorong ka tukang tilu lengkah. Ginggi ukur olohok sabab lamun seug eta tenggelan anu dieusi tanaga sapinuhna keuna kana tangkal jati, tangtu peureupna bakal tamus kana eta tangkal. Lamun kena kana batu karang bakal hancur. Tapi nyatana eta dada kirang gaguna ukur kahalangan ku tulang jeung daging nu ipis teh ukur kadorong tilu lengkah awakna. Yo. Ayeuna giliranku lah nu Jang. Aing hayang ngabukikeun yen latihan salila 120 poe teh bisa ngancurkeun waca jeung matak batu karang jadi lebu. Cek kirang gaguna bari ngawangun kuda-kuda nu doyong ka hareup. Awakna sigarek labuh
Tapi sing horeng ditilik-tilik mah si gawangun bangkong nurek luncat. Ramo-ramo leungeun katuhuna muka ngarah kana beungeut Ginggi, leungeun kenca ngepel ngarah kana bujal Ginggi. Aduh euy. Aduh da aing kudu waspada ye euy. Eta aduh. Jeung karasana ieu aya hawa panas anu ngarah kana bujal jeung beungeut aing mending hayam kieu. Cara nakis nama sabenerna teh hese teh euy. Dikepeskeun secara bareng ku leungeun kenca jeung katuhu. Tapi aing teu bisa ngambil resiko ye euy. Aing kudu make taktik nyengcet ieu mah euy. Kudu menghindar ieu mah euy duh. Jelang pelesur. Awak Kiranggaguna muru Ginggi. Ngan Ginggi geus leuwih ti heula mundur ti lengkah ka tukang, tuluy luncat ka gigir. Cre set gilek. Atuh serangan Kiranggaguna teh nubruk angin. Malah rek nembrag dinding guha sagala. Ngan rikat harita Kiranggaguna ngobah leungeunna nu tadina pikeun nyerang Ginggi jadi dipake pikeun netel kana dinding guha. Anu akibatna awak Kiranggaguna mumbul ka luhur tuluy beburalikan. Nalika awakna di luhur, manehna ngetakeun hiji jurus anu ngagerakeun leungeunna nyaeta ngadorongkeun dampal leungeunna ka arah Ginggi. Yo, rasakeun. Aduh, tenggelan jarak jauh euy. Tenggelan jarak jauh teh sigana teh euy. Ku si aing dibejaan baheula ku Kidarma. Shoot. Assalamualaikum dangu. Sora angin handaruan paselang jeung sora suat siat nu dibarengan hawa panas minuhan rohangan guha. Ginggi geuat ku gulitikan nyingkahan panarajang Kiranggaguna. Hiuk, celeger, aya sora anu ngabeledag. Rohangan guha eundur. Batu-batu maruragan tina langit guha. Malah aya nu rada gede ninggang kana dada awewe anu keur ngagoler teh. Tapi nalika katinggang teh eueuh akibat naon-naon. Artina eta awewe teh geus maot ti saacana. Koreleng, Ginggi gugulitikan deui. Waktu karasa aya hawa panas anu muru manehna, kapaksa Ginggi saja bati gugulitikan teh bari loncatan ka ditu ka dieu nyingkahan tetenggelan jarak jauh Kiranggaguna. Akibatna di dieu gurger eta parodikom nengu, batu-batu meruragan asa rek runtuh bae langit buha teh. Ginggi rada kawalahan narima panarajang siga kitu teh. Ari Kiranggaguna mah eta ukur hahahe bae bari petakeun tenggelan jarak jauh teh. Sasakali nyegekik siga kuda. Bibirna teu boleh nyerengeh tur matana buringas. Bari nyingkahan panarajang teh Ginggi mikiran hal anu aneh dina diri lawana. Nyaeta beda pisan jeung nu kungsi panggih jeung Ginggi. Nah ieu jelema teh jadi gelo saenggeus sababaraha bulan teu panggih atau kumaha. Ayeuna katempo Kiranggaguna masang posisi kuda-kuda anu sarua siga ti heula, nyaeta ngadoyongkeun awakna ka hareup siga bangkong rek luncat. Ginggi bingung kudu kumaha nyapeta. Sabab lamun cara nyingkahanana siga saacana pasti Kiranggaguna geus ngajudi. Sedengkeun Ginggi ngarasa beakeun gerak parodikum dangu harita teh. Ras manehna inget nalika dititah ngulik jurus anu kacidareana ku Kidarma. Harita manehna teu ngaregepkeun parentah guruna. Sabab cenah manehna mah teu resep kana tarung. Keur naon ngulik jurus anu sakitu reana. Ayeuna kaharti ku Ginggi. Manehna sadar yen manehna teh salah. Sabab mun seug harita ngestokeun kana parentah guruna mah meureun dina kaayaan siga ayeuna moal pugag. Moal beakeun cara dina nyang hareupan lawan. Para warikom dangu ayeuna Ginggi geus teu boga waktu pikeun milih kudu jurus naon panghadena dina nyang hareupan Kiranggaguna. Katitenan ku Ginggi ayeuna Kiranggaguna ukuran nyerang ku tenggelan jarak jauh. Urang manehna geus siap-siap deui euy. Geus siap-siap deui manehna euy. Aing rek mundur ti lengkah tuluy ngagiwar ka sisi. Pinter oge teh mangkluk teh euy. Manehna nyerang ku tenggelan jarak jauh. Tinggal nungguan aing nyingkah ka mana pasti manehna bakal nyusul tapus ke arah ka mana aing nyingkahnya euy. Elok teh euy. Duh aing kudu kumaha nya euy. Sigara ayeuna waktuna aing pahe teh duh. Teu disangka. Saajan tugas rengse geus kudu kaburu paeh aing teh euy. Jeung lain ku musuh gede deui aing teh paeh teh yeuh. Kalah ka paehku nu kuduna dipentasaran jeung pituduh ku Kidarma pan. Duh.
mun heueuh aing kudu paeh di dieu. Salahna aing nyerang batan nyingkahan bae mah. Pertahanan baik adalah menyerang. Kitu lain. Hah? Naon? Ditanya teh kumaha? Eta keur gelut we atuh di sok tanya segala bro. Oh iya. Baiklah aing. Hasina meureun bakal sarua mun kagak aing paeh-paeh keneh lah. Aing kudu nyerang ti heula saacan manehna dorongkeun deui teu ngelan jarak jauh ya. Kitu para wari kaum dangu paniatan Ginggi. Ret manehna ngabangun kuda-kuda serangan kembar. Saacan Kiranggaguna ngadorongkeun deui hawa panas, tol. Ginggi netalkeun indung sukuna laju plesat. Awak Ginggi muruk kahareup nyerang Kiranggaguna. Kadua leungeunna nyilang dina dada. Leungeun katuhu ngeupeul, leungeun kenca ramo-ramona siga capit gunting. Para wargi kaum dangu aya riak reuwas dina paroman Kiranggaguna. Bisa jadi manehna teu nyangka yen Ginggi bakal malik nyerang atawa bisa jadi sabab apal kana gerakan Ginggi. Ngan dina waktu nu sakilat kitu teh nguntungkeun pikeun Ginggi. Tanaga inti nu tadi dipuseureun dina ramo leungeun kenca nu siga capit gunting teh ngadadak dipindahkeun kana peureub katuhuna. Sabab Ginggi bisa nebak yen Kiranggaguna nyahoeun yen serangan ramo gunting anu bahayana. Atuh hiu celebet para wari kaum dangu. Kiranggaguna ngajerit tarik bari awakna kadorong neungar dinding guha. Talik deuk gebro. Yes. Yes euy, beurang euy. Ginggi setengah ngajorowok bunga. Kebut para wari kaum dangu awak Kiranggaguna labuh. Tapi kuniang Kiranggaguna diuk nyang hunjara nyarande kana dinding guha. Manehna ngusapan tarangna nu hejo semu bareuh. Sanggeus gigideug siga nu ngusir lieur. Jurung kunung manehna lalauna nangtung deui bari pok tumanya. Ayo. Wow. Amazing you. Amazing. Oi. Aing rada liat lanang kieu yo. Oh. Nah siabat make jurus di Ki Dharma ya. Aing make jurus eta sabab dibere ku Ki Dharma euy. Hah? Kutan maneh murid Ki Dharma. Hah? Ginggi gideug. Manehna teu bohong. Sabab salila manehna bareng jeung Ki Dharma, manehna teu kungsi nyebut Ginggi salaku muridna. Maneh make jurus Ki Dharma. Padahal lain muridna sia. Artina sia maok ilmu Ki Dharma sia. Aing mah teu meling ilmuna sia. Aing mah dilatih ku Ki Dharma nya. Ukur murid anu narima pangajaran ti guru nama sia. Lamun guru teu nyokot murid mana bisa mikeun ilmu. Jadi sia pasti maling ilmu guru bangsat. Hah? Guru bangsat? Dengekeun sia. Jadi pasti sia maling ilmu guru bangsat. Kitu atuh. Heeh, kitu atuh lentongna kuduna. Wah, manggeus gandeng sia. Bari hahahe sarangah serengeh paroy kaum dangu. Kiranggaguna ngadeuketan Ginggi bari siap-siap nyerang deui. Ginggi heran kacida. Sakitu tarangna geus nengelkeun ku tenggelan anu matak ancur batu karang oge eta ukur lieur sakedeung ka tempona teh. Teu krel-krel. Malah ayeuna geus rek nyerang deui. Ginggi undur-unduran di deketan ku Kiranggaguna kitu teh. Dasar bangsat sia goblok. Maneh bangsat ilmu sia. Kiranggaguna ngagerendeng bari matana buringas. Maneh maling ilmu guru aing. Maneh bangsat. Maneh pantes dipodaran sia. Maneh kudu modar. Sia nu kudu modar mah nyaho. Lain aing. Sia mah jahat. Ngerakeun Ki Dharma sia. Sia kudu nyaho naon kayang Ki Dharma nalika maneh dititah turun gunung ha. Dikitukeun teh beki sepa Kiranggaguna para bari kaum dangu. Wah,
Kula kula teu nyaho. Kula teu nyaho jeung kula teu hayang nyaho sia. Kudu dipodaran ku aing kabeh. Kabeh bakal dipodaran. Kirangga guna jojorowokan teu puguh Parwaikum dangu. Geuat kirangga guna nyebrut deui nyerang Ginggi, tenggelanana pating sariwut patah keung mawa hawa anu panas. Kaayaan Ginggi ayeuna beuki kadeseh wae ka pojok uha. Geus eueuh deui panyelindungan. Manehna saukur bisa nyingcet ka ditu jeung ka dieu. Nepi ka srog manehna aya di juru guha anu geus teu bisa ingkah deui saupama datang serangan ti Kirangga guna. Ya, aduh, montong cingcat wae sia. Kudu lawan aing. Mengecut sia, nyingcat wae kabisa teh. Aduh, bahaya aing euy. Kadesek ieu euy. Aduh, jadi paeh aing euy. Kancang siapa patkeun jampe paeh goblok. Modal ayeuna mah sia ku aing. Jadi tumbal kasakten aing sia. Heup kiadi heup. Reg Kirangga guna ngeureunkeun seranganana. Ginggi ngarenjag sabab asa apa kana sora anu ngajorowok. Kirangga guna mundur sababaraha lengkah. Tuluy malikeun awakna hayang nyaho saha anu nyarita bieu. Kulantaran Kirangga guna geus teu merhatikeun manehna, gancang Ginggi kaluar ti juru guha anu kaitung heureun eta. Aya jelema goblok hiji deui ye datang yo. Hayang paeh bareng kitu jeung ieu cucurut ye. Saha eta teh? Saha sih? Ginggi kaasup Kirangga guna reuwas nempoh saha anu kakara datang. Kumaha teu kitu Parwaikum dangu? Sabab di hareupeun Ginggi nyata ayeuna aya dua Kirangga guna. Ngan bedana nu hiji pasemona datar, ari nu hiji deui mah galak jeung gangas. Sesana mah estu nyeples. Bedana deui nu pasemona datar mah sok nyipitkeun matana nepi karek teu katingali wae eta matana teh. Ari nu galak mah molotot wae Parwaikum dangu. Aduh. Nah jadi aya dua kieu euy. Kita kumaha ya teh euy? Kopian kitu, mirroring. Duh. Aduh edas aing nah aing poho-poho teuing atuh. Aduh bodoh aing teh euy. Heueuh paapan ceuk Ki Darma oge di antara muridna teh aya nu kembar. Nyaeta Kirangga guna jeung Kirangga Wisesa. Ngan ke mana nu mana nya euy. Nu mana Kirangga guna jeung nu mana Kirangga Wisesa eta nya euy. Aduh, Ki Adi, yoi geura sadar. Lalampahan anjeun geus beuki mengpar tina beneran. Cek nu kakara datang. Iya, sing horeng sia datang. Kakang. Yo. Bedana antara bener jeung salah keur aing mah Kakang. Tang tu aya bedana Ki Adi. Nu salah saukur ngarugikeun pikeun jama nu keur merjuangkeun bebeneran. Hanya kitu bener eta teh. Kok kituna? Untungna pikeun jadi jama bener aing mah. Yo. Jama bener mah ukur deket jeung karugian. Jadi jama jujur ukur jadi bahan ditipu, diulinkeun jeung dikucilkeun. Jadi jama jujur masa ukur ditekan pikeun nurut kana aturan hirup. Hup. Sedengkeun lamun jadi jama salah. Rek naon mah oge bebas. Tuh kacang-cang ku aturan hirup atawa ajen diri. Pokona aing teh suka. Najis aing jadi jelema bener. Teu sudi ya. Yo. Ki Adi. Jadi jalma jahat oge teu kituna. Teu bebas siga sangkaan Ki Adi. Sabab bakal rea anu ceceub. Rea anu ngamusuhan. Anjeun ge teu bebas ka ditu ka dieu. Anjeun ge sabenerna mah sieun jadi jalma jahat teh lin. Saking sieun jeung embung diudag ti ditu ti dieu, antukna anjeun nyalindung kadangaran kuring.
Anjeun ngaku-ngaku kuring kaunggal rek ngelancarkeun aksi. Ngelancarkeun aksi we. Maksudna teh rek ngalakukeun kejahatan. Eta teh sawab anjeun embung narima akibatna. Tuluy ditembeleuhkeun ka kuring. Kitu Lin. Kebeg. Ginggi ngarenjag parawarikum dangu. Sing horeng Kirangga guna nu salila ieu disangka jahat teh sabenerna dulur kembarna nyaeta Kirangga Wisesa. No. Aing lain nyalindung atawa sieun. Aing make ngaran sia sabab ameh urang sarua duaan, ye. Sarua urang duaan dianggap jahat ku balarea. Kitu atuh. Aing teh cua ka sia teh Kakang. Yo, ingat tuh. Naon? Yo. Baheula sia dipikeun nyaah pisan ku guru. Ari aing manteu. Hah? Sia dibere ilmu leuwih ku guru. Wah, aing mah jauheun. Tapi tempo ki guru boga kahayang yo. Mun boga kahayang, aing nerima tugas anu sarua berat jeung nu ditarima ku sia. Hah, teu adil. Ku kituna aing teu suka ka sia Kakang, pon kitu aing teu suka ka ki guru sia. Aing kudu mere wawales meh sugema. Sigana. Sigana ayeuna ki guru geus modar euy. Naon maksud maneh Jalma Edan? Naon maksud maneh ki guru geus maot? Hiu, Cileger. Kirangga Wisesa nyerang Ginggi ku tenggelan jarak jauh. Tapi Ginggi gancang jingcat kagigir tenggelan Kirangga Wisesa nembrag kana dingding guha. Aduh. Gandeng pisan ya cucurut hiji teh euy. Baik tempo ku sia Kakang. Tah. Manehna teu ngaku jadi murid ki guru. Tapi bisa-bisana ngurinkeun jurus-jurus urang. Mun nya kitu teh. Nah atuh ari ki guru asaku lemah-lemah teuing. Solo goto jeung teu ngahargaan kana ilmuna sorangan. Kasaha wae mere ilmuna teh. Yo, aing mah harita nepi ka nyembah-nyembah ka manehna hayang dibere ilmu. Ki guru kalak ngahina ka aing. Majarkeun teh cenah aing mah. Majarkeun kumaha? Naon? Majarkeun aing mah. Naon teh? Nya bukan nama kitulah. Ngahina ka aing. Meureun ngahina ka maneh oge, Kang. Yo, apan urang mah asa kagunturan madu, kakecelakaan menyan bodas menang kasinugrahaan dibere ilmu ku ki guru kitu teh Lin. Ingat tuh. Kali-kali ayeuna kumanehna ilmu teh beuti dipiceunan malah dibikeun ka sawae. Tah contohna kasih cucurut eta teh, ha? Beungeus. Jawab heula, naon nu dimaksud ku anjeun sigana guru geus pae teh, ha? Tapan ku aing dibejakeun ka sarerea. Yen Ki Darma musuh gerot sarerea, musuh gerot marehanana keur nyumput di Gunung Cakrabuana. Atuh cenah eta Cipakuan teh ngirimkeun sababaraha perwirana pikeun moro ka Cakrabuana. Urang Cirebon ngaliwat ka Talaga pikeun nyerang Cakrabuana oge. Keputingan ka 12 bulan genep. Saupama maranehna amprok teh woi wow bakal bentrok jeung silih paehan. Asaku becak pisan dina 5 bulan kekebo bakal dimemunggak Cakrabuana. Rea anjing keur perebut tulang. Saturewat hiuk ceger. Bakatingku ambek parawarikum dangu Ginggi geus teu bisa nahan amarahna. Sakilat manehna ngirimkeun serangan dadakan. Akibatna awak Kirangga Wisesa mental ka tukang tuluy nembrag dingding guha. Tetapi kadinya bae Ginggi nyusul tepus ku tajongan kana palebah gadog Kirangga Wisesa. Hiuk cedot. Awak Kirangga guna nu kadua kalina mental gogorelengan.
Ginggi hayang cacap amarahna manehna rek bindo deui nyerang Kirangga Wisesa. Tapi saacan laksana leungeunna kaburu dikenyang ku Kirangga Guna. Ya. Aduh. Kurang ajar syah. Kurang ajar syah. Maneh jelakakeun guru syah. Syah. Asakeun yeuh. Nu katilu yeuh. Ku tarikna tanaga lapisan Kirangga Guna anu dipake nyekelan pigelang Ginggi. Ginggi ngerasa nyeri tulang pigelangna asarek remuk. Antukna leketei awakna leuleus. Ginggi ngan saukur sabisa-bisa nahan sukuna ngareketkeun maneh supaya teu nepi kanggo dupruk. Aduh. Banggas. Ki Adi. Yo tempo ku anjeun. Pamuda nu ku anjeun disebut cucuret teh yo. Cek anjeun manehna lain murid Ki Guru. Tapi mikanya ahna ka Ki Guru dapikeun ka Ki Cupan. Beda pisan jeung anjeun nu masih bisa nyebut Kidarma guru urang. Cek Kirangga Guna bari masih keneh nyekelan pigelang Ginggi. Para wari kaum dangu Kirangga Wisesa anu geus diprakpak ku Ginggi teh sing horeng teu cacel teu bocel. Demi ngadenge kekecapan lanceukna manehna kahudang deui amarahna. Jurung kunung manehna nangtung panona mencrong gangas siga saacana. Hiuk corelat Kirangga Wisesa ngajeleng gancang naker mulu Ginggi bari ngirimkeun serangan. Ginggi geus teu walakaya, manehna saukur bisa meungpeun nutupan matana. Ginggi pasrah kana naon anu bakal tumiba ka dirina. Ngan naon anu disangkana teh teu jadi kanyataan. Sabot meungpeun kitu, hiuk Celeger kadenge aya sora nu kabilang tarik dibarengan ku ngaheabna hawa panas. Ginggi laju panasaran lalaunan muka leungeunna nu keur meungpeun. Breh teh Kirangga Wisesa keur nyang hujar diuk juru di guha. Sababaraha bagian awakna keurugan batu nu maruragan. Tayohna serangan Kirangga Wisesa ka Ginggi teh ditakis ku Kirangga Guna. Itu Kirangga Wisesa euy nyok seruk kitu. Udah paling teh pada aing teh geus pasrah euy. Aing paeh. Tapi takis sigana ku Kirangga Guna yo. Hudang deui euy. Hudang deui ka. Rakatak. Kaciri awak Kirangga Wisesa oyag deui. Manehna ngagibegkeun awakna atuh batu anu naruputupan awakna teh racleng. Jung manehna nangtung deui bari rumanggieung. Ret. Manehna ngawangun kuda-kuda doyong deui. Kirangga Wisesa ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup ku tanaga sapinuhna bari ngerahkeun seranganna ka Kirangga Guna. Seor harita hawa panas nyebrut tina dampal leungeun Kirangga Wisesa. Menang kaayaan kitu gentak Kirangga Guna ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhuna ka hareup. Sedengkeun leungeun kencana masih kena nyekel pageuh pigelang Ginggi. Atuh jeger eta. Sora dua tanaga lapisan anu diadu nimbulkeun sora nu tarik tur ngagetarkeun guha para wari kaum dangu. Aya sinar anu kokolebatan anu disusul kula langit guha anu akhirna runtuh. Awak Kirangga Wisesa geus mental deui ka tukang denggara dingding guha deui. Tapi dasar geus kaancikan ilmu nu teu munasabah, jung eta Kirangga Wisesa teh nangtung deui bae. Tapi bedana ayeuna mah aya getih anu ngalembereh tina irung jeung bibirna. Sawareh ngarecelakan kana baju kurungna anu bodas lebah dadana. Geura sadar Ki Adi. Angguran mah geura tobat sangkan dihampura sakur dosa anjeun. Ceuk Kirangga Guna bari nyiduhkeun getih anu sarua kaluar tina bibirna. Aing teu hayang tobat. Leuwih hade aing ngecakeun dongera. Para wari kaum dangu rupina cag heula ieu carios si Gingginya nu bagian ka-28 duy ka dieu. Kumaha akhirna eta riwayat Kirangga Wisesa nya anu sateu acana disangki Kirangga Guna teh. Mangga
teras lajengkeun manco dina ieu kanal kanggo carios salajengna. Simkuring tekendat nada punten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa oge tempat gitunya eta mah mung kararasan bae sanes kangge ngahaja-haja. Nanging tekendat simkuring oge miharep sareng nada pamugi aya mangpaat, aya hikmah utami nama hiburan tina sakur konten anu dipidangkeun. Simkuring sejamit mundur urang petepang dangu deui dina carios salajengna nyaeta dina Bentang Pasantrennya ope tepat ya. Bentang Pasantren neraskeun carios aep teh. Mangga simkuring abit mundur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.